baheula aya kiai hebat di Banten lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim suara bagus kemudian tenar dibere wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf lain di Maulana Sadudin di Maulana Yusuf aya wiridanana ke dibejanta ku kiai lamun aya sesengitan anu tenang sesengitan kedua modal kos itu tenang kan tapi lamun sesengitan nomor gitu mending balik hiji teh kiai nyarita kedua namun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai ulah indi orai mah ulah indi orai lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep ini teruskeun bae moal kumaha moal kajian kumaha haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon gara-garana luhur gitu tah mada kabang-kabeunana simet-simet laletik budak kosari eta ulah tetep hayuh bae teruskeun geus ulah sieun bejaan heula teh ku guru urang namun tapa di dinya ulah sieun tapi lamun aya kica-kica hiji dua tilu geus memeh ngalobaan mending balik geus kica-kica mah tanu tet budak bari bantu ke kica-kica jangan ka HP tetot balik dua katilu nomor katilu deuk aya deuk eueuh sesengitan atawa deuk aya deuk eueuh teu bangkong orai jeung sajabana tapi aya bentuk aki-aki atau awewe mawa pengki jeung mawa pacul maning gegeraan balik nggak sama balik cepat siapa tepat bahaya jasa tambah tah eta Banten teh sejarah Banten teh kos kitu tah wari mangga geus kiai na maot tah geus kolot baheula kiaina wallahu alam nurun kita ilmuna disebut Paku Banten teh lain sapaku Banten eta boga ilmu Paku Banten kan aya aslina aya pakuan biasa Pak bentuk tangkal kayu bisa disebut Paku Banten gitu. Nah lamun eta Paku Banten anu kuari ngawujud naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak saeutik geus Banten oyak kamari oyak saeutik doang tah daunna doang kiaina nu oyak sia teh oyak gone malam oyak-oyakan bae nu lain kiai mah geus leuwih ti heula oyak jana Paku Banten boga sejarah toriko di Paku Banten aya robah daun aya robah pangpang aya robah tangkal iya lain sembarangan Banten mah tuh bau Masya Allah parang sana udah gua hari jawab Paku Banten ilmu nak luhur lah sadaja nu kuari kadugalana tapi sejarah kejerona jeung tangkal kayuna di mana eta jadi ciri Paku Banten Masya Allah aya nu ngageugeut ternyata bumi digoyang Haji Dalim seri bae sebab biasa di Kerawangnya goyang bumi edek henteu istiqomah Allah ngerti Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakeun ku Gusti Allah gunung gunung di negara urang mah teu sakumaha ketika orang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir Yordan Yerusalem gunung bae kabeh tah tadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu ridho aing mah tah hiji tah balik oke tapi gadi orang ningali di Mekah gunung luar biasa Madinah luar biasa bahkan Kangjeng diceritakeun cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya nah ieu gunung teh peneger eueuh hiji nagara eueuh gunungan Banten Gunung Karang Masya Allah Gunung Santri Jawa Tengah Jawa Timur komo di NTB mah leuwih luhur deui gunungna paling luhur India gunung
sahabat ngadarengkeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung yang pendeger bumi? Aya Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kuku mah ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena paculan. Ulah didoser di paculan ya. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih dahsyat tibatan besi? Aya cek Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Leuwih dahsyat tibatan besi. Seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu ya. Masya Allah, cek sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai. Parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ieu. Komo si eta mah angin apa? Heuh, tamang teh kudu dicaritakeun tamang. Racun. Angin. Angin teh geus bau kumaha angina. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh yang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho panegar dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ngazakat. Jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, anu daek sedekah, eta lah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu teh, nu tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih na daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta ya di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasuluh, mengenal Allah jeung Rasulna. Iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina katingalina. Wah, jelema tumbal tepir, kacirina kurung, kacirina tea rudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek, tapi neuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Bantak bisi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian, komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis salim, ngabangun majelis salim, nyiptakeun mushola, majelis salim dan lain sebagainya. Eta teh jang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah keistimewaan penegar dibandingkan jeung gunung, dibandingkan jeung seuneu, bandingkan jeung besi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkan jeung angin. Leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala, jang ilai kalimatillah. Tuh masjid, tuh majlis, tuh mushola, tuh fakir miskin, tegar dunia kajeun kumaha. Tuh kula talian maning kuari talian sana mau orang teh